Ibu-ibu mah hebat Bu, cakra ibu-ibu mah cakra mahkotana hebat Pak. Tinggal lamun balanya Pak. Itu cakra mahkota itu. Lamun balanya tinggal Bu. Pasar baru 7 lantai meli baju hiji ka papai Pak. Di dia tah. Jadi di parios teh ieu tah mutar tah otakna teh gitu tah. Wah gitu. Mang ieu sabaraha 100.000 80 teu aya Bu ti dituna 80 sok teu 80 mah moal asna. Ngaleos tah Pak. Tang teh 7 lantai balik deui ka dinya. Cek nu dagang teh Bu nu tadinya muhun kenging teh Bu langkung teh teu aya asna. Bakal balik deui. Lamun lalaki mah moal simpel. Sabaraha ieu Mang 100.000 80 mangga Pak wieu 80 beres Bu. Kenapa? Karena dia tidak bisa lama untuk bergerak untuk mencari sesuatu. Itulah laki-laki. Lalaki simpel, plek 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 itu laki-laki. Makanya engke mun balanya Pak, lamun bojo ngajak balanya entong daek. Asli kesel ka urang. Bapak bisa emosi engke. Cek urang teh ari mama naon yakin can kalau turun wae moal wakat turun. Moal wakat turun. Bapak kudu eta wayahna, ari bapak sabar mah mangga. Makanya kieu we ayeuna mah sok pasian artosna abur we sok mah balanya. Iya. Saya kan gini, Pak mau balanya ayo belanja aja. Gila wae, hayo we balanja. Tuh kan. Hayona ge bedanya. Gitu kan ya. Begitu. Enak Pak, jujur enak, biarkan aja. Mau jam berapa pulang? Jam sekian. Beres ta eta. Istri mah tong ditutur-tutur balanya mah ku salaki, capek. Abur we stres ka urang. Nya. Eta konsina. Nah, tuh dah budak aja ilmuna Pak. Sanes seureuh ya mah da aya ilmuna. Seperti itu. Coba Pak. Ada Bu di halaman berapa saya lupa lagi di halaman berapa buku ini. Seorang yang sering nawar pada pedagang-pedagang kecil itu akan tersendat rezekinya dalam konteks yang lain. Itu. Tong loba nawar kanu dagang bahatina saeutik entong. Ibu ieu sabaraha kangkung 1000-an 2003 ah. Tetiasa neng da abdi teh ali teh 2003 sok di nusanes ge 2003 dor dar eta Pak peragi nawar kangkung 3 beungkeut rantang di eta ya atuh da mah sabaraha atuh batina Bu atuh 2003 teh sabaraha batina sok coba ku bapak ku ibu pikirkeun ini tidak realistis begini aja berapa ini kangkung 1000-an tah bere 5.000 canak 4 beungkeut enak seperti itu ya tukang coet ditawar atuh budak nu dagang lagi di Padalarang gara dagang coet Pak berat lungsur sabaraha coet Mang 15.000 10 cenah peragi tina batu sigra sok yeun batu sorangan di dia akhirnya dordar eta nawar 10.000 akhirnya tah 10.000 apa tukang coet bilangnya tah Bu moal didoakeun moal nu aya ge ngenes si tukang coet mun itu nawar mun itu nawiskeun 15.000 ibu pasihan 20.000 tukang coet budak nih 20.000 sama ada ibu yang sulan wios keur ujang we ngaberebet doana kita ibu cing sehat rezekina gampil kemudian carogena cing soleh murang kalina saroleh keluargana berkah tinu 5.000 langkungna ta eta hirup ngaranna tong loba nawar kanu batina saeutik bakal ngahalangan rezeki nu lain tamahan mun aya mah ta eta pa energi ngaranna luar biasa geus ngasaan peuyeum saparapat peuyeum geus diasaan saparapat ieu sabaraha Mang 13.000 sok 13.000 nu lain ge 10.000 geus saparapat asup geus sok moal tiasa ibu abdi da gaduhna sakedik moalsna bari geus asup geus gimana ini kalau ngaleos weh cek tukang peuyeum teh gehel cenah ya tuh nya gitu Bu lamun tos ngaraosan barang awas ini ada teorinya kalau sudah ngaraosan barang ibu jangan tidak jadi Pak beli awas itu kenapa karena walaupun diizinkan ada sesuatu yang masuk yang dia harapannya Anda membeli barang itu buah geus disopak ku urang diasaan Bu bade moal ngaraosan hungkul gitu aya genep kios ngasaannya wareg atuh ya itu harus belajar itu ya belajar yang kecil-kecil tapi ini luar biasa ke kehidupan kita luar biasa begitu ya